Ngopi ta, ngopi. Pancik yang mengenah ngopi. Ampun bener, jadi yo. Kopi dong amis bandrek. Ya. Ampun. Itu jamu cekol ta. Mas, Yang menyiaran kemana-mana, orang darah nih ngarok. ngademnya ngopi yang. Dia mah kuka beneran bae tadi ka dia. Gating semoga piling aing mah. Mana deh kopi ngan aya dua doang. Itu dia maka dia na ieu mah beteng doang atul mau kopi aing mah. Jorok aing ge. Keur boga mah boga aing ieu mah keur teu boga. Gelasna tuh luhur. Mana ieu gelas? Atuh ja eta masa Allah ta ngagantung ya ta eta lah. Ya, wae ge wadahna doang penaharan nih mah. Masih bayar runjungan yo, join. Ya orang biasa lagi Yo kecerotan mah yo. Salot ya, marok kok ngempe. Timpah bae ya, jasa tik deui ini ya. Oh gara astabur. Udah daman hares. Satu adat narana ke jelema, henggerang ngopi. Poe naon lah, coba sih malam minggu nganjang ke mana tah? Oh, hayu. Aing mah nganter bae. Ui doang aing mah teu boga kendaraan. Oh, eta doang ngarese. Sarua aing ge teu boga ye lah. Meski udah lempang bae si Oh lempang. si lempang we dongkolot baheula teh. Ada sih. Dari loban mah teu isin tina lempang ya. Mau obor burung nama poe. Klaro. Oh, Agas mah jiak. Jadikan kayak malam minggu. oh nya. Aing boga gonggoan nih bikang bener be. Kakarwe. Oh, terus Dan dia ge moal teu hareun barang ngan ieu doang pira ku leumpang ka ditu. Honya isin ye lah. Itu di dia gagah oh, datang ka ini ditu. kan ke zaman doang. Ya kan duduk nyar duit zaman kemarin mun numpang nyar naon dia Oh, cenah. gitu doang. Apa nginjem motor gitu? Atuh ada Ini pahit tuh. Zaman kemarin nginjem tekurapan bikangna. Itu serius. Lain kada body nama gagah be Body bonya. nama gagah, casingna ge gagah. Rata-rata na body nama bikang kiwari mah pau gitu. Sugan teu nyanopnya. So, Telepon. kan bae penasaran. Oh, Aing nek nginjem burung motor karena kakak ipar aing. Urang tepuk tilu bae, kumaha? oh geus cocok lah aing. Man ibah aja dong to satu bukti lu pot. Tuh kumaha jauh di motor. Aing menek di tengah be titip buat. Oh, kerok-kerok laju nanya. Oh, geus. Aduh, hani mah. Orang yang nganjem. Assalamualaikum. Salam. Calika. Belah dia. Aduh. Siap. Atur nuhun ieu. Ieu taneuh ku aing nek dijual. Ngan ieu dararia rok kudu nyaksian. Tanah nu mana Kak? Atuh ieu, taneuh nu ieu anu di kebon dangdeuran, anu ieu saung anu diukeun ku dararia. Nek dijual ku aing nek diukur. Laju nek naon tuh dia? Jadi dia mah orok pangorok nah. Dia nek negeng kudu kaharti. Ieu mah nek dijual tetep ku aing kebon nu sebadangdeur. Atuh hade bae nek dijual mah. Atuh ngan dame, atuh kahiji atuh dulurna lain ngan kula doang. Ieu mah kieu tetep kebon mah leuweung nu ieu. Ku aing atuh nek dijual. Adapun masalah sertifikat engke tinggal nyiar dina saha cicingna ieu sertifikat. Hade bae ngan atuh dame kahiji kakak mah pangkolotna ulah kitu boga pangarti ongkoh datang lain sasalaman naon kana kula. Moal aing mah iraha ge moal kudu narima kana sasalaman dia eta. Karena naon? Dia geus ngalunyak kana aing. Tiba heula geus aing mah sampai yaumil kiamah ge aing mah moal kudu narima sampai ketutupan taneuh beureum. Moal kudu narima aing mah sasalaman jeung dia, moal hampura dosa. Moal aing mah komo aing mah pangkolot. Kiwari mah kieu tetep taneuh mah ku aing. Atuh nek dijual bae. Atuh hade nu penting mah kula mah dame. Atuh masalah dame mah tadi teh ya. Mah datang kana kula. Alah. Pasti tah madame ngan tetep iya mah kebon mah ku aing tetep nek dijual ku aing kebon mah ngan atuh dia mah atuh tadi teh ya jadi mah ngan ukur istilahna pangorokna sanajan dia saincu jeung aing dia mah pangorokna aing nu pangkolotna mah tetep aing nu boga wewenang. Atuh kula ge ngurusan ieu menang babanda eta bapak keur waktuna teu aya nya. Ku bapak kula diurusan gagantina ieu taneuh. Ampun aing edas. Geus tetep ieu mah kuari atuh kebon mah ieu taneuh ku aing kiwari keneh atuh nek diukur. Adapun masalah dia atuh cicing bae dia mah ulah loba omong. Aing ieu mah nek dia ukur ku aing tetep. Dia mah ulah hayang nek naon dia. Dia mah teu piraha pangorokna.
mejeh dia mah ulah boga boga kala pikiran kade-kade itu tetep leuweung mah nek ku aing ieu mah nu ieu aing mah nek ngukur kebon aing mah diukur ku aing taneuh mah ieu tuari Lain satu tak, Kak? Saancu jeung aing datang-datang lain sopan kalah gitu. Gitu amat tak dulur kakak, dusun amat datang-datang doang gitulah. Atuh tak dulur kakak gampang sasalaman mah. Atuh ieu mah kakak sasalaman kadinya ku teu diterima-terima acan. Das. Ampun aing saincu ongko gitu. Syah, ngukur aing mah. Bayo, ku aing pake ukuran yo. Paskeun bae lah. Ji, 2. Nanaonan datang-datang ukuran taneuh. Ya atuh sabar sih keur diukur Atuh lain. lamun nek diurusan ku dia ieu taneuh nu hade ngurusana ulah benang di sasar-sasar ku batu. Kakak kunaon kiwari-kiwari gitu. Lain keur harirup keneh. Gararati geus eueuh kolot mah. Kereng bae kolot dia mah keur hirup geus aing mah kiwari ku aing dihadang-hadangna kolot geus pae. Dia mah ngomong-ngomong taneuh segala naon dia mah ning urusan mah dia teu daek. Di urusan nu hade adapun masalah sertifikat geus lo dia mau ngomong sertifikat mah. Oh geus ari kitu mah urang runding bae pada dulur. Ulah mah eta teu ngeunah nama datang-datang kakak mah kitu. Nying pangkolotna ongko jelema ngerti deui. Ngan atuh teu naon nek runding mah ngan tetep atuh aing mah tadi teh ya masalah dia segala ampura segala naon kana aing mah moal kudu ngampura. Aduh, capek. Oh, capek das. Capek hate, capek nanaon tuh. Mendingan kene capek bagawe daripada capek hate. Nyiri ku dulur sarua. Ari kakak kunaon tuh tadi haliu amat. Ieu kebon nu ieu geus diukur ieu ku aing ieu. Diukur nek dijual samemehna laku pelakan albasiah ge hade heula ku dararia engke hasilna dibagi 2. Adapun ieu taneuh boga rejengan masih saincu nya masa bodoh tah mah dura aing mah dia mah nyaho jeung aing eta menu saincu jeung aing sabodo amat ngan dia mah urusanna jeung aing. Ari kula masih picarekeun Kak. Atuh soalna atuh kadeule ku kakak gedeule jaka bondang dari di dieu. Nek melakal basiah di mana aja teu geus teu kabuat di lahan. Ngan mentek kitu ge Kak. Atuh jadang deur mah nya 7 bulan ieu panen. Atuh ari teu picarekeun atuh kula daek tak melakan albasiah. Paling ge ieu geus panen dangdeur. Atuh kumaha picarekeun teu bahanna. Moal bicarekeun eta mah dulur aing paling ge nu sainci jeung aing paling ge nu ngomong atuh ke aing tanggung jawab aing tah mah eta mah geus ulah dihiraukeun tanggung jawab aing moal kudu bicarekeun dara dia mah nu penting dia mah daek nya siap. Atuh siap ngan hok kitu teh tadi omongan kula. Soalna urang mah geus deukeut jeung si eta jeung Ya. kakarwi atuh Ya. kana kakak mah jakarak ieu kenal gitu. Nya tapi kan tetep urang kan nanaon ge urang kan kudu bareng dahar Atuh nya tah mah bareng sorangan senajan deket jeung dulur urang tetep sorangan moal bareng dahar engke ieu dipelakan ku sorangannya atuh sorangan bareng dahar engke ieu geus panen dangdeur langsung pelakan albasiahnya ku dararia 2an Siap bae urang mah. ditungkulan ku aing disisieun mah dia ka dulur aing. atuh hade eta mah bahanna kitu atuh kula ge daek melakan nu kitu ieu. Nya hongos hari-hari daek mah. Oh nya ari geus beres mah eta omongan tadi nya ieu nek dipagawean ke ku sorangan waktu geus panen dangdeur nya langsung pelakan albasiah. Ade urang mah ieu nek balik nya Atuh mohon Tojong bae siap geura nek keur ngaropi mah sorangan di dieu nya. Mohon. Ngan atuh wayahna ieu na rapihanan deui bae. Siap. Bisi aya dulur urang deui ka dieu. Atuh ngomong bae ngan nu hade nya. ngan ieu urang malam minggu tetep jadi nganjang mah. Ajo adikku dulu lah Oh, motor kakak dia nya. Tenang ay motor bagus. Harley teh Harley. Oh, Cok, aja. geus Jadi sama masalah